Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini, ya, warga-wargi. Kembali lagi bersama saya Akuy di Markibo. Mari kita ngobrol. Warga-wargi berbicara mengenai passion, itu adalah perbincangan yang mungkin tak ada ujungnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin nih bagaimana dunia bisnis passion. Kita akan ngobrol bersama rekan saya. Beliau adalah seorang, namanya disebutnya TikTok afiliatornya. Boleh TikTok afiliator atau TikTokers lah. Beliau adalah passion creator dan seorang pembisnis di bidang thrifting. Iya, betul. Thrifting. Thrifting. Oke. Nah, kita hadirkan malam ini Kang Opik. Sehat Bang Akuy. Sehat, alhamdulillah. Opik apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Akuy. Jauhnya. Oh, jauh pisan. Perjalanan. Oke, Pik. Karena aku ningalinya kamarinya akun Opik di TikTok. Iya. Wah, gila cak aku teh udah 22,4K followers. Dengan nama Tri Taufik. Tri Taufik berarti double K. Double K-nya? Ya. Oh, berarti nama asli teh Tri Taufik Ginanjar tapi nama asli mah. Dipanggil saleresna Bang Akuy tiasa Opik. Tiasa ora. Ora ajar, tak orang rek apa? Ora. Upami tos caket pisan janten ora. Ora, oke. Geus kenal mah ora euy. Ora. Oke, Opik. Opik teh passion kreatornya, Pik. Mohon leres. Passion kreator ya dengan konten-konten fashion ya. Oke. Pik mau nanya dulu ini ke seputar TikToknya, Pik. Ya. Opik, gimana sih awalnya Opik main TikTok sampai sekarang dapat followers yang banyak gitu, Pik? Jujur Bang Akuy salaras nama abdi anti TikTok Bang Akuy. Dulu teh. Dulu nama anti TikTok. Tapi karena keharusan berubah Bang Akuy. Karena TikTok teh berubah karena ninggal perkembangan anu pesat di TikTok. Main TikTok, terjun TikTok murni buat bisnis Bang Akuy. Dari nol murni buat bisnis. Dulu main TikTok langsung terjun thrifting Bang Akuy. Thrifting. Sebelum jadi fashion creator. Di thrifting heula. Oke. Dina TikTok teh gitu tah. Iya. Terjun main TikTok, cari seputar informasi kan gampang upami di TikTok mah. Cari informasi-informasi di TikTok, terjunlah thrifting. Dina TikTok teh langsung terjun thrifting, mulailah icalan ti 2002 hiji pamit telepat. Yang thrifting teh. Thrifting teh 2002 hiji. Oke. Yang thrifting kemarin si akunnya teh yang namanya Silamnya. Mohon leres. SELAM. Oh, itu juga warga-wargi followersnya udah 31,1K. Wah, hebat. Tapi katanya sekarang mau ganti akun ya untuk thrifting teh. Ganti akun jadi Silam, SILAM. SILAM. Oke. Pik, nah dari beberapa bisnis passion tentunya kenapa Opik pilih thrifting, Pik? Thrifting nu pertama menurut Opik pribadinya Bang Akuy, thrifting teh banyak peminatna. Teu habis lah. Benten sareng batu akik Bang Akuy. Musiman ya? Ya, musiman. Upami Oke. thrifting mah kita bisa ikuti jalur fashion yang lagi tren. Insya Allah banyak peminatnya terus gitu. Jangka panjang thrifting. Oke. Nah itu Pik, awalnya itu Opik diajak teman atau terinspirasi ku saha? Kumaha sih awalnya?
Jadi kieu Bang Akuil, upami dicaritakeun mah dramatis. Awalnya sudah dramatis, Dramatis, sih. Kumaha. diceritakeun dramatis. Ah. Janten abdi kapungkur teh Bang Akuil, abdi teu aya implangan kanu bisnis sama sekali. Nol pisan kanu bisnis, kaleresan kan upami sakola oge henteu ngajalur Bang Akuil. Abdi di jurusan komputer lah. Jurusan komputer henteu ngajalur kanu bisnis acan, cuma suatu keharusan gara-gara pengangguran. Nah, pengangguran. Abdi lulus kuliah, kapungkur teh abdi lulus kuliah, nganggur 1 tahun. Nganggur 1 tahun, ngalamar kerja ka ditu ka dieu. Ari pas kuliah mah Bang Akuy, di pikiran teh kenging ijazah, ngalamar, Langsung gawe. tah gitu. Ari pas teh ngalamar ka ditu ka dieu, ternyata susah Bang Akuy. Teu aya panggilan hiji-hiji acan. Nah, kapungkur teh kaleresan begitu abdi ngadownload TikTok. Abdi gaduh nu disebatna teh sanes istri atuh Bang Akuy da teu acan nikah. Ya. Cem-ceman lah. Tah cem-ceman gitu Oke, cem-ceman. oke. Saurna teh hayu urang bisnis cenah, kanu bisnis. Kapungkur teh ngajak kanu bisnis naon gitu nya. Bisnis thrifting cenah dan sebagainya. Mulailah ku abdi teh dicari tahu tentang bisnis thrifting dan sebagainya. Kapungkur mah abdi nol besar Bang Akuy, kanu bisnis nol besar, nya komo kanu modal gitu nya. Modal, ya, Teu ya. aya pisan nol besar. Kaleresan kapungkur teh unik na teh Bang Akuy. Aya program pemerintah. Program pemerintah. Nya eta prakerja Bang Akuy. Tah eta ari teu disalahgunakeun mah nya. Kapungkur teh kenging lah gitu nya. Program pemerintah per bulan teh 600.000 lah. Kenging 600.000 sambil belajar lah. Belajar. Pami telepat mah 3 sasih kenging na teh. Sasih kahiji CF diangge ameng. Cair teh. Sasih kadua CF oge Bang Akuy. Diangge ameng deui. Nah, terakhir ya. Lamun ieu habis, urang rek kumaha hirup kan gitu. Ieu habis rek kumaha hirup. Nepikeun ka abdi teh kieu Bang Akuy. Ngaraosan anu namina peurih kitu nya perjalanan teh. Ngaraosan anu namina peurih. Janten sempet abdi teh di pasihan saldo e-wallet. 40.000. Kayaan jam 11 wengi uih ti Bandung. Tah jam 11 wengi uih ti Bandung 40.000. Kedah tiasa ieu engke di tap nya Bang Akuy nya. Bang Akuy. Kedah tiasa eta. Nya kumaha euy cuk urang teh jam 11 peuting. Bingung. Nepikeun ka kekengingan pami telepat mah di Cibiru, makan teh di depan Alfamart Bang Akuy. Alfamart Cibiru teh ya Alfamart, makan lesehan di dinya. Pake tangan tah makan teh. Geningan kieu rasana teu gaduh artos teh Bang Akuy tah peurih rasana teu gaduh artos teh. Kukumbah oge nepikeun ka cai eueuh teu aya kukumbah teu tiasa. Nah gitu. Tos eman teh. Tidinya we asa kadesak gitulah istilahna mah. Urang kudu kumaha carana bisa survive gitu ke depanna. Ayalah cair anu bulan katilu. Nya alhamdulillah ku abdi teh dilompatkeun lah kanu bisnis thrifting ieu. Ngawanikeun Dengan modal 600.000. Full eta teh Bang Akuy kangge meser peralatan hanger. Kangge nya sortir acuh. Milarian nu 50.000-an gitu kan. Diical deui ku abdi moles gitu. Nepikeun ka nya alhamdulillah. Kenging 3 sasi abdi teh pami telepat teh kenging 3 sasi tiasa we bongkar bal istilahna gitu. Nah, itu jualannya di mana, Pik? Di TikTok langsung. Teu acan. By WA kapungkur mah dipotoan hiji-hiji, dambalkeun konten hiji-hiji. Iya. Bikin status gitu kan. Gitu kan. Awalnya mah dari ieu nya, ieu teh definisi pacaran sehat nya. Pacaran dari tadinya si meming teh nya. Ngajak bisnis jam-jaman. Wah, langsung nah itunya. Pik tadi by WA dulunya. Mohon. Nah, terus lompat ke TikTok teh kumaha caritana? Tah abdi teh gaduh kenalan TikTokers anu sok ngisi dina live streaming teh, live musik Bang Akuy. Anjeunna teh sok live musik,
kenging penghasilan tinu gift. Nah, anjeunna teh pik udah weh lari ke TikTok. Saya punya akun TikTok dengan followers kapungkur teh pamit telepet teh di pasihan teh 3.000 followers. 3.000 followers. Maksudnya akunnya dikasih? Dikasih 3.000 followers. Ah. Tah dikasih 3.000 followers supaya tiasa live. Da upami hoyong live teh kedah 1.000 followers. Dikasih lah 3.000 followers, diajarkeun ku anjeunna. Diajarkeun seputar TikTok kieu jual beli di TikTok kieu. Langsung lah tina by WA ngaberanikeun diri di rumah. Urang live weh cek urang teh. Cobaan urang live. Mimiti live. Bang, nu ngomen teh Bang aku nu nonton teh pamit telepet teh hiji genep kitu nya. Bang lagi ngapain? Anjir. Ieu ngajawabna kudu kumaha cek urang teh. Da sama sekali poek Bang aku teu pernah live streaming dan sebagainya lah. Sama sekali poek. Tidinya alhamdulillah akun eta teh kabentuk mulai belajar. Alhamdulillah dugi weh saterasna dina TikTok gitu. Oke. Ini yang silam teh nya Pik. Mohon anu thrifting tadi. Yang thrifting. Oke. Nah, sampai bisa nyampe 31K ieu teh kumaha Pik eta? Eta teh perjalanan di setahun setengah. Setahun setengah sate acan akun KBN pangakui. Perjalanan setahun setengah alhamdulillah janten upami kedah dieukeun mah kapungkur kan nuju Covid. Tah thrifting teh teu acan rame di TikTok teh. Mung tiasa kene dihitung jari lah. Nah, tidinya kabentuk marketna Bang aku. Alhamdulillah weh saterasna followers masuk, penjualannya alhamdulillah aya di TikTok. Naik dugi Kak, murni ka 30 ribu sekian followers gitu. Pemiliknya TikTok teh. Itu teh kita rajin bikin konten Pasti. Atau kita cukup misalkan live doang nanti followers ngikut gitu? Janten upami followers mah berbicara seputar followersnya Bang aku. Abdi hoyong kenging followers anu saukur ngafollow tiasa lewat live. Contohnya seperti abdi nuju live streaming Bang aku, nuju live streaming. Bade ngayakeun giveaway. Yang pengen giveaway boleh follow dulu. Tiasa seperti itu. Cuma upami urang hoyong kengingna supaya ngajalur pembelina diutamakeun lewat konten. Oke. Gitu. Berarti kita sendiri harus tahu dulu target marketnya juga kumaha. Opik sendiri di thrifting pas main TikToknya Pik. Ya. Itu udah kebayang, udah direncanain gitu. Oh, target market orang juga kumaha gitu. Pas pertama terjun mah murni 1% ide. Istilahnya gitu kan. 1% ide, 99% aksi. Nah, gitu. Jadi poek emang aku. Ayeuna nu rame naon ya ku urang digarap gitu. Nu rame naon ku urang digarap, nepikeun ka hasilna ti pembeli keneh. Bang, coba main kategori A, main kategori B. Bang, coba main crewneck misalkan. Bang, coba main jaket. Tidinya weh nemu. Oh iya, market nu ku urang dituju teh. Barang nu kudu ku urang dimainkeun teh. Malah kapungkur mah Bang aku saya teh main barang cewek Bang aku. Kardigan, outer, barang cewek cu urang teh. Ayeuna di live-keun dipake teu bisa seksi. Tah, nya bujal ka tembok kan kumaha. Alhasilnya ti pembeli-pembeli kardigan keneh Bang aku, ti cewek-cewek keneh eta, nu beli-beli cewek eta. Bang lagi rame nih sekarang, coba main kategori crewneck, sweater, hoodie. Nah, seperti itulah. Janten abdi mulai kagambar gitu. Mana nu kudu digarap ku urang gitu kan, target market urang teh saha gitu. Kabentuk we dengan sendirinya, dengan 1% ide Bang aku. Yang penting aksi lah we nya. Aksi we lah. Jadi masukan-masukanna pas urang live eta nya. Pas geus jalan eta. Oke, eta seputar thriftingnya. Oke Pik, tadinya mulai nge-live terus bikin konten. Iya. Nah, itu perjalanan menuju Opik jadi fashion creator nya. Fashion creator leres. Affiliate fashion creator. Lari thrifting mungkin ya. Thrifting kan awalnya gitu. Nah, awal mula
Opik memberanikan diri juga nya jadi fashion creator itu kumaha Pik? Janten salaras nama ti aya problem ti thrifting. Ah. Kan thrifting barang mulai susah. Pesaing mulai banyak. Nya salarasna fashion creator ge seueur pesaing gitu nya Bang Akuy. Cuma abdi ngaberanikeun diri teh sebelum nama Bang Akuy jadi fashion creator teh pengen launching brand sendiri. Sebetulnya mah pengen launching brand sendiri. Cuma pengen baca heula market intinya Bang Akuy. Larilah ke fashion creator supaya orang apal mana ya nuku-duku orang ke digarap sehingga orang launching brand teh gitu Bang Akuy. Janten cari-cari tahu ngan jalana ka fashion creator heula. Fashion creator. Sapertos gitu. Hingga akhirna kaenakan gitu Bang Akuy. Kaenakan. Kahilapan di nutrifting gitu Bang Akuy lah. Oh, oke. Berarti sempat pas di Bennett Pik. Mun pas akun thrifting kena Bennett dulu. Akun thrifting kena Bennett, saya kan berpikir mungkin kan di Indo gitu kan, di kita thrifting can resmi lah. Masih kene ilegal gitu kan, masih kene ilegal. Saya berpikir kumaha lamun misalkan launching brand gitu. Tetapi kan lamun launching brand orang teu bisa gegabah. Nya saha urang gitu kan. Ayeuna tiba-tiba launching kaos silam wah. Saha gitu kan. Saha urang gitu. Jadi maca marketna abdi lari lah pas akun di Bennett lari jadi fashion creator. Fashion creator. Supaya nya terang lah target market engke barang nuku-duku orang digarap teh kumaha gitu. Oke. Nah, untuk jadi affiliate-nya. Ya. Affiliate TikToker. Itu Pik ada minimal followers teh Pik. Salaras nama upami anu resmi ti TikTok Bang Akuy nya. Nu resmi ti TikTok mah kedah 2000 pengikut. 2000 pengikut. 2000 pengikut baru orang bisa terjun di affiliate. 1000 apa 2000 lah sekitaran sakitu. Upami di bawah itu kita belum bisa live streaming. Belum bisa live streaming, belum bisa tambah produk. Jadi teu acan tiasa penjualan lah salaras nama. Cuma da ayeuna mah tos seueur carana gitu nya. Ti followers 0 oge tos tiasa gitu. Nah, kaleresan abdi kanu affiliate teh tinu fashion creator ti followers 0 Bang Akuy. Followers 0 langsung bikin konten hari pertama malam live streaming. Gitu. Ini disclaimer-nya kan affiliate TikToker teh kita menjual produk dari orang lain gitu nya. Mohon Yang kita jual gitu. Dan kita mendapatkan persenan gitu. Ya, leres. Itu kan. Nah, sistemnya kumaha Pik? Jadi affiliate-nya. Jadi affiliate. Affiliate teh Bang Akuy janten kan sistemna teh abdi kaing presentasi tinu per piece. Presentasi per piece eta teh presentasi anu tos disetujui ku seller. Mohon janten saat acan seller ngajak kerja sama teh Bang Akuy naros heula komisinya mau berapa persen gitu. Deal-dealan heula tah jeung affiliate teh, deal-dealan heula. Komisi sekitar sekian persen gitu nya. Nya rata-rata ti 10 dugi ka nu ageungna aya 25% aya Per piece. Per piece na teh gitu. Terus tinu masalah hargi oge Bang Akuy upami sellerna atos ngartos gitu nya. Harga mau dijual berapa gitu. Janten kumaha koordinasi heula sareng urang gitu. Sareng kreator teh. Bade harga icaleun sabaraha engke komisi kenging sabaraha gitu. Aya deal-dealan heula nya. Mohon aya deal-dealan heula. Untuk ieu Pik kan tadi kata Opik teh sekarangnya untuk menjadi affiliate teh nggak harus nunggu 2000 followers kan. Ya, leres. Nah, itu sistemnya kumaha kah? Orang misalkan bisa dilirik si produk teh. Jadi pada inti nama lewat konten Bang Akuy. Lewat konten. Lamun konten orang menarik, viewers orang banyak, dan pembawaan orang di konten memang bagus, brand pasti masuk Bang Akuy. Nah, faktor nu kahiji biasanya lewat konten. Lamun orang tos tiasa live streaming, walaupun konten orang kurang menarik, tapi pembawaan orang dina live streamingna bagus, pasti dihubungi ku seller, ku brand gitu.
Janten brandnya pasti ngahubungi karena mungkin kan brand suka antara biasanya langsung ngajak kerja sama kirim sampel Ya. atau bisa kontak untuk live di sellernya langsung Seller biasa langsung. itu gitu. Oke. Sekarang mah kan kita nggak harus nunggu 1.000 followers tapi akunnya dibisniskan gini kan. Mohon Udah tiasa, bisa live kan? Tiasa. Bisa lewat itunya piknya. Tiasa lewat eta. Misalkan orang yang live gitunya Nya, ngajual langsung. barang misalkan. Iya. Kalau kita pembuat menarik pasti ya ada yang ngontek. Langsung dilirik gitu. Oke. Cuma untuk awalan mah nya urang kan teu tiasa ngandelkeun ku langsung dilirikna eta. Mau tidak maunya tetap perlu modal Perlu modal. untuk beli sampel Bang Akuy. Beli sampel. Beli Kumaha tah? sampel. Beli Janten kapungkur abdi kieu. Sata acan terjun kanu TikTok affiliate. Angkat heula tah ka Bandung Bang Akuy. Hah? Kangge meser sampel. Gitu. Oke, Janten iya. modalna teh sami di Bang Akuy kaleresan. Ha. 600.000 teh. Modalna teh meser we sampel supaya jang naon engke urang dinu live teh Ah. aya anggoan anu diangge kitu nu diical gitu. Oke. Upami teh aya modal mapan urang maknya jual. Gitu kan. Terus gitulah. Naon rek jualnya. Iya, naon rek jual. Oke. Meserlah sampel Iya gitu. iya. Awalnya kan bisa kita beli sampel, Iya. terus jalurnya naon di pik tah? Jalurna selain beli sampel, orang bisa lewat bus lewat konten. Lewat konten. Lewat konten. Upami orang fokus di konten fashion terutamanya. Konten fashion nyata mau orang nge-review produk baju nu kurang dipake gitu kan tentang seputar konten atau naon. Brand auto ngalirik. Ninggali tinu total viewers tadi jeung pembawaan konten orang kumaha gitu. Iya, Bagus iya, atana iya. pinten. Jadi dua jalur eta lah Oke gitu oke kan. oke. Supaya dilirikku seller gitu. Oke. Opi kan kombinasinya antara nge-review sama jadi passion anu konten anu nya sok dipake ngan pi. Iya. Gitu kan. Nah. Selebihna Opik ke nge-review atau hanya make misalkan di video? Selebihna Heeh. kumaha Bang Akuy kela eta teh pertanyaan teh. Nya maksudnya non ya. Banyakna si videona gitu. Lamun si video nama terutama abdi seseueur nama kanu produk, Produk. nge-review produk. Cuma rata-rata untuk seller ngalirik di live streaming Bang Akuy. Kebanyakan seller di live streaming gitu. Karena kan ari abdi pribadi mah kaleresan nembe diajar oge. Kanu seputar konten mah nembe diajar. Lamina di live streaming. Nah, janten seller-seller teh lebih ngalirik lewat live streaming tadi. Live streaming Gitu. Oke. Nah, Pik, kalau lewat agensi kumaha, Pik? Agensi resmi nama kedah 2.000 followers. Resmi nama. Pengen masuk agensi teh kedah 2.000 followers karena aya sistem TikTok. Anu orang bisa gabung jeung agensi minimal 2.000 followers. Karek tiasa gabung jeung agensi. Cuma lamun memang penjualan kita bagus, omset kita bagus, penjualan kita bagus, belum gabung agensi, tapi ku agensi teh udah dilirik. Agensi udah ngehubungin, sampai ditunggu ke nyentuh 2.000 gabung. Nah gitu. Sapertos abdi oge Bang Akuy saleres nama ti pengikut 0 Bang Akuy. Ti pengikut 0 teh, pengikut 0 masuk live streaming 1 hari, 2 hari, 3 hari, naiklah 300 followers. Agensi bisa langsung ngehubungin. Gitu. Aya agensi nu langsung ngahubungi ka urang, aya agensi anu urang daftar manual, daftar sendiri gitu. Biasa lewat daftar fitur kumaha? TikTok. Aya di fitur TikTok Bang Akuy. Janten di TikTok Shop teh tiasa urang teh nyari agensi mana wae nu kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima teh. Agensi teh kan aya anu agensi elektronik, fashion gitunya, terus agensi seputar alat-alat rumah tangga lah gitu. Abdi nyari lah misalkan teh seputar fashion, engke aya kontak nu tiasa dihubungi. Nah, biasana ku agensi teh ditaros. Omset per bulannya berapa, followersnya berapa, akunnya yang mana. Upami tos memenuhi syarat, biasa masuk ke agensi gitu. Oke. Beda-beda jalurnanya. Seueur pisan Bang Aboy. Nah, untuk iya Pik, sekarang nih Opik nih, kan tadi sempat thrifting kabena teh lah Iya, terus affiliate, ada rencana di balik ke thrifting? Balik deui ka thrifting, kemungkinan balik deui ka thrifting. Jadi rencana abdi ka payuna balik deui ka thrifting.
thrifting rame digarap di affiliate. Affiliate. Janten hoyong jalan dua nana gitu. Oh. Ngajalankeun dua nana tapi ngangge kohos Bang Akuy. Kohos. Mohon karena upami ayeuna ku nyalira mah urang kumaha bade live thrifting, bade live affiliate gitu. Janten hoyong thrifting naik heula, engke thrifting oge rencana abdi ka payuna mah upami thrifting oge ngangge kohos sami. Janten thrifting ngangge kohos di dua studio nu berbeda, affiliate ngangge kohos oge gitu, sapertos gitu. Janten jalan dua nana. Pakai kohos ya. Mohon. Ai sekarang jalannya sendiri. Satebih ieu mah salaresna mah ti thrifting mah tos seueuran. Jalmi nu gabung teh. Cuma gara-gara semenjak kabenet bubar. Kabenet bubar ngajalani affiliate, eta sareng eta teh sami cem-ceman deui wae. Eta. Duaan sareng eta teras gitu. Dugikeun ka ayeuna teh duaan. Ayeuna thrifting oge kemungkinannya sami we kitu. Iya. Nah, Fik, kan tadi kendala dari thrifting teh kan kata Opik di Indonesia kan ya perizinannya Ya, leres. dari perizinan. Nah, terus Opik kan mau thrifting deui tah. Itu cara ngakalanna kumaha tah? Fik? Ngakalanana abdi kan icalan di TikToknya Bang Akuy nya. Upami kapungkur teh abdi kabenet teh. Gara-gara Bang Akuy aya fitur nu disebatna teh keranjang kuning. Nyata fitur jual beli di TikTok Shop. Nah, sedangkan jual beli di TikTok Shop untuk thrifting belum direkomendasikan. Karena kan thrifting banyak brand ta Bang Akuy. Jadi bisa dikira kita teh ngakloning gitu kan. Ngakloning barang dan sebagainya. Jadi tidak diperbolehkan oleh TikTok. Nah, untuk mengakalina saya engke lompat ke thrifting, akunna dibake sebagai akun pribadi gitu. Akun pribadi moal diangge keranjang kuning lah. Janten orang jiga live harian gitu kan, jiga live harian. Jual beli sepertos gitu. Iya. Kan katanya ya Pik, misalkan live streaming gitu di TikTok ketatnya. Ya, ketat pisan. Misalkan orang nyebutkeun brand lain misalkan kan sok diganti ku toko oren. Nah, gitu. Eta termasuk tuh Pik, Termasuk di pikiran. bahasa kapungkur oge Bang Akuy salah sahijina teh pelanggaran nu pertama teh logo brand. Dina thrifting abdi kayak pelanggaran teh logo brand. Nu kadua abdi gara-gara kohos Bang Akuy. Janten kohosna teh tos di wartosan ulah nyebatkeun oren-oren gitu teh ulah Bang Akuy. Kapungkur mah ketat pisan. Oren-oren hungkul oge kadeteksi bahwa eta teh e-commerce lain. Tidak diperbolehkan. Iya. Langsung kena banned. Jadi memang saketat eta gitu. Jadi mungkin platform TikTok teh pengen ya orang pakai TikTok, jual beli di TikTok, ya udah di TikTok ulah kan lain gitu. Ulah aya pihak ketiga lah. Di TikTok teh sapertos gitu. Janten nya upami ngakalan ka payuna mah nya dirapihan deui we. Gitu. Dengan cara live-na mungkin. Harus bener hati-hatinya. Wah, hati-hati pisan eta mah. Oke. Karena teu ieu gitu, maksudna teh tega pisan TikTok dugi ka tiasa di banned permanen mah. Dan nu 33.000 eta teh permanen. Banned live permanen. Konten mah masih kena tiasa. Cuma live sama sekali teu tiasa, urang bade pengajuan banding dan sebagainya oge udah nggak bisa gitu. Gara-gara alasanna kan tadi thrifting. Jadi akunna memang terbaca sebagai thrifting. Oke. Nah, Fik, kan ini mah nu permanennya. Mohon. Yang banned jenis lain gitu. Ada banned per jam, aya. Per Biasana jam. lamun masih kene ringan, sapertos urang lamun misalkan teh di live ngarokok. Aya hasil, aya api. Eta per jam. Diperingati heula biasana per jam. Upami urang ngalanggar deui tiasa 3 dinten, tiasa janten saminggu, 2 minggu, tiasa permanen. Bahkan unik Bang Akuy TikTok teh. Abdi mah sahure rencangannya. Duka percaya teu percaya, kok Bang Akuy tiasa diceknya. Tiasa banned wajah Bang Akuy. Banned wajah. Pami tiktokers kapungkur teh bowo terang. Tah eta. Anjeunna teh abdi macaannya, anjeunna teh ngadamel akun TikTok sababar hiji. Kabenet langsung teu tiasa. Jadi akun teh teu tiasa dibikin deui. Karena si wajahna teh banyak nu nga-report. Jadi tiasa sakituna gitu TikTok mah bade ngangge HP nu lain supaya IP-na beda. Bade namina digentos tapi profilna tetap sama atau kadeteksi dengan orang yang sama, tiasa di banned Bang Akuy.
ayeuna tos dewasa kan berubah tah. Heeh. Bisa bikin di TikTok. Matak sempet anjeunna leungit geuningan. Heeh. Abdi baca-baca mah sapertos kitu nya. Informasi teu rencangan ge sapertos kitu. Iya. Kejamna TikTok lah. Oke, Muncul urang mah AI lah eta teh meureun bangkunya. Jadi urang teh wah ieu aku ya benet kudu pondok tah rambut teh bangku tah gitu. Mete deteksinya. Mete ka deteksi. Lamun dina konten pik misalkan udah dia nya. Bebas boleh eta mah. Boleh. Boleh. Konten mah. Jadi konten mah teu banyak larangan. Urang mau bilang tak kecuali platform lain nggak boleh. Jika platform lain. Tapi lamun mau nunjukeun brand, Iya. brand A, brand B, brand C itu boleh. Ngarokok boleh. Bebas lah gitu konten mah lebih enjoy lah ketimbang live streaming. Karena kan mungkin live streaming mah kumahanya waktu layar nyata barunya bangkunya. Tadi kira nanti upami ngarokok teh naonnya bahan kimia gitulah pelanggaran teh. Pelanggarannya. Mohon tidak diperbolehkan. Asap, api gitu kan yang ngarokok nu kalar itu lah. Oke. Bugil. Waduh. Eta mah di platform lain ya. Aya unik Bang Agoy. Gua. Rencangan abdi Bang Agoy. Anjeunna teh icalan blues. Barang istri. Tapi pameget. Live na teh nuju sepi cenah. Olah, live orang sepi euy, diakalan ku anjeunna teh. Ngangge blues sabujal Bang Agoy. Ai sugan teh moal kitu gitunya. Cing kurang cenah urang akalan. Kumaha? Pas ditinggal itu, hayu siap live. Eta mah pake blues, ai bujal ka mana mendi. Teu dikancingkeun duga kumaha lah. Kahandap seksi. Pornografi Bang Agoy pelanggaran. Asupna langsung permanen Bang Agoy. Benet permanen. Padahal pedah lalaki merenya. Make iya ka mana mendi gitu udel dah gitu. Sari oge TikTok. Oke, Pik. Nah, kan Opik ngebangun dulu ininya si konten ya. Iya. Pik untuk mencapai banyak nih konten-konten Opik nu viewersnya banyak gitu Pik. Mohon. Opik sendiri untuk mencapai kadinya kumaha tapi Paling nu Opik dilakukan terutamanya pasti riset heula. riset Heula bikin sabaraha konten, nya-upload dengan konsep yang berbeda. Nepikeun ka nemu satu konten anu memang banyak disukai, FYP. Itu terus diteruskeun gitu. Jadi di riset heula. Lamun bikin konten A rame tuh kira-kira gitu. Bikin konten B rame tuh kira-kira sampai A B C D dipake, ternyata D nu naik, seterusnya bikin anu D gitu. anu D gitu nya. Mohon seperti itu upami Opik pribadi mah gitu. Ya. Cuman kategorinya kan tetap passionnya, Pik. Tetep kanu fashion kedah ngajalur gitu. Ngaruh Pik eta Pik. Satebi ieu mah nya ngaruh Bang Agoy. Janten upami anu nonton konten urang teh kan otomatis engke teh anjeunna teh anu lebet oge kanu live urang. Harapan urang teh kan gitu. Iya. Upami urang ngadambel konten ibaratna ngevlog. Meureun ke anu lebet kanu live teh urang keur dagang. Bang kenapa enggak ngevlog lagi? Tah ibaratna mah kitu Bang Agoy. Upami urang ngical produk atanapi review produk di konten kan ke anu lebet kanu live teh. Bang barang yang di konten A masih ada enggak? Masih ready enggak? Etalase berapa gitulah. Janten ku abdi nya difokuskeun upami konten mah. Upami akuna fashion nya fashion. Upami akuna nya tentang vlognya vlog seperti gitulah. Oke. Baik lagi nya Pik ke anu affiliate Pik. Udah berapa brand Pik yang pakai jasa Opik gitu nya? Anu kaseratkeun we nya. Anu kaseratkeun mah lebih dari 25 brand nu kaseratkeun. 25 brand anu nya nu kaseratkeun di red card Opik lah. Selebihna nya masih kene banyak anu teu kaseratkeun gitu. Brand-brand biasana anu diseratkeun teh brand-brand anu jangka panjang. Nu kontrak biasana per bulan. Sapertos gitu. Pan upami di affiliate mah aya nu kontrak per hari, per bulan, lamun cocoknya tiasa satrasna. Bahkan aya anu kontrak seputar video hungkul aya, pakai jasa video, pakai jasa live streaming seperti itu. Upami nu kaseratkeun ayeuna mah nya 25 lebih lah. 25 brand. Muhun 25 brand. Oke. Nah, Pik untuk dirata-ratakeun ya. Pendapatan Opik dari affiliate per bulan bisa berapa Pik? Omset barenya bangkunya. Upami omset ya Bang Kuy. Upami omset mah Bang Akuy pami nuju rame.
abdi ngecek teh nya di 2023. 2023. Tiasa dugi ka 250-an. 250 juta. Iya, omsetna Bang. Omset. Ya. Omsetna upami dinu sepi namanya puluhan lah Bang. Puluhan. Mohon upami dinu sepi nama. Itu teh Per bulan. oh yang dari ya yang 250 juta. Pik. Iya. Itu dari berapa brand? Pik? Satu brand. Satu brand? Full live streaming 1 bulan. Nya upami rata-rata presentasi mah dari satu brand. Cuma ada tambahan presentasi dari konten brand-brand lain. Jantan upami Opik mah Bang aku di no live streaming teh fokus ngejual satu brand. Walaupun di etalase misalkan banyak ada sekitar 20 brand berbeda, tetapi difokuskan orang supaya beli di satu brand. Supaya orang Opik mah berpikirnya supaya orang fokus ke brand itu. Jadi orang bisa beranggapan kela pengen ninggali heula brand A jeung brand B naon bedana. Nah upami Opik mah ngabuat si penonton supaya fokus ke brand A. Karena biasana satu brand ieu eta nu kontrak. Nu kontrak jangka panjang. Jadi kurang nu ditekankeun nu eta gitu. Nya ayalah tambahanna ti beberapa brand cuma keseluruhan di 1 bulan biasanya satu brand eta. Oh, satu brand. Oke. Itu tiap hari live. Libur paling 4 dinten live 2 dinten tiasa libur. Seperti itu. Da ieu live wae mah. Mural. Oke. Gitu. Ya Pik menariknya. Tadi kita ngebahas soal affiliate terus Opik di bidang thrifting ya Pik. Nah, mungkin kedepannya rencana mau thrifting lagi ya? Thrifting lagi, jalan thrifting, jalan affiliate oke. Dengan brand yang dulu, pakai brand dulu? Mana affiliate? Yang thrifting? Kalau thrifting Bang Akui kategori barang mungkinnya. Kategori barangna nyari anu lagi nge-hype ayeuna lah. Nu lagi rame ayeuna, nu lagi tren ayeuna. Sepertos misalkan kategori barang nanti saya main teh kaos rugby. Kaos rugby shirt, kaos polo kan berkerah gitu kan. Jeung main rencana jersey NHL, NFL gitu Bang. Mau basket apa namanya gitu kan, coloren kan. Iya. Sareng outdoor paling. Outdoor Jaket gitu lah. Pamit thrifting mah. Dengan nama Silam masih? Namana kapungkur kan Silamna teh janten kapungkur teh hoyong sok-sokan Inggris banget we eta teh. Janten Silam gitu tah. Penulisanna SEELAM. Upami ayeuna di rebranding janten Silam. SILAM gitu lah. SILAM. Ya kalau di IG mah kan udah adanya? Ya. Di IG ada Silam Official. Silam Official. Oke. Jadi kawan-kawan yang di Tanjung Sari bisa tah follow. Nah, iya. Silam ya? Silam. Oke. Nah, gini Pik, untuk kawan-kawan nih ya, khususnya kawan-kawan yang pengen mulai di bisnis thrifting atau menjadi seorang affiliate, ya. Ada tips dan trik gak? Waduh. Tips dan trik mungkinnya trik dari saya pribadi makanya dari saya pribadi mungkin kenali dulu market. Pami hoyong langsung naik mah kenali dulu market, riset dulu. Terusnya pada inti nama nu tadi teh Bang kuy 1% ide, 99% aksi. Kebanyakan ide tanpa aksi moal nambah idena. Nah, gitu. Oke. Ada lagi Pik? Ya inti nama berani karena kan di bidang bisnis mah naik turun pastinya. Naik turun, orang yakin berani pasti survive. Gitulah. Oke. Yakin lah inti nama. Aksi lah we nya. Aksi we lah. Kayaknya pasti nemu lah di jalan itu. Iya. Warga-wargi alhamdulillah perbincangan kita sangat menariknya. Tadi berbicara affiliate dan thrifting ya Pik. Iya. Oke. Mudah-mudahan warga-wargi yang nonton obrolan kita menjadi informasi yang bermanfaat buat warga-wargi dan tips dan triknya dari Kang Opik bisa diterapkan buat kawan-kawan semua. Ya, segitu aja Kang Opik, hatur nuhun buat Siap, waktunya. hatur nuhun. Semoga nanti launching deh berarti nya.
launching deui. Launching yang silam ya. Silam thrifting. Nah, Yang silam tong thrifting. hilap follow-nya barudak. Silam thrifting dan affiliate-nya semakin Ya. banyak lagi ya. Amin, amin. Produk-produk yang masuk. Hatur nuhun, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.